Ngaran urang Agan. Ngaran panjang urang Panjang. Agan Suragan. Ah. Ai! Dina ieu urang rek nyaritakeun kisah urang. Kisah urang dimulai ketika urang orok. Lila teuing ngatugan euy nyaritakeun jeung orok mah. Heueuh. Ayeuna we nya. Baheula urang jelema beunghar, tapi semua berubah ketika dunia para janda maronyoi menyerang. Urang loba dimanfaatkeun. Duit urang beak diperas ku awewe. Sapek urang jatuh miskin. Saprek urang sangsara. Urang loba ngalamun cicing teu puguh. Punten abi bade angkat heula. Bade ka mana tuh? Rusuh. Muhun itu bagong abi bade orokan. Aduh, atuh awat tosok. Muhun Bade eta, bade dicana kabiran atau nepi ku paraji di bumi. ai syukur-syukur mah tuh paraji we Oh iya tuh. Ini di budgetna aduh. Sing lucir lansar anya. Amin. Sing salamah. Bawa bagong nareuneuh kumanehna eta mah euy. Paingan bebengetan aja. Bagong. Demi bertahan hidup di nusangsara ieu, urang mencari sesuap nasi demi sesuap nasi. Urang baheula tuang jeung nu ngeunah wae, tapi saprek sangsara urang tuang jeung hayam batur. Urang narimakeun geus teu boga nanaon, tapi urang teu narima lamun batur ngomongkeun urang ditukangeun. Lain eta be bisa gan. Loba gaya pisan si anjing ngirupna. Heueuh ning, bari hirup sangsaranya brang. Atuh kirang bara sangsara mah daek-daek usaha tuh. Sisagan mah ciga nu rada beunang. Hirupna teh hardolin dahar modal ulin udut yang meureun mesatan ka batur mun aya nu ngariung teh apa sagilak Bisaannya seniorna. lain bisaan kana Ada kulit banget. ka era Walaupun urang sangsara, duit pas-pasan, urang teu poho kana sodaqoh. Ujang. Ujang. Turun mah. Sing sabar Jang. Da hirup mah muter Jang. Moal kieu wae Ujang ge. Ari Ujang ti kieuan wae teh ieu teh ngindeu teh sapoe sok bebenaan sabaraha. Sapoe teh kadang 500, kadang 200. Ajik.
kadang 500, kadang 200. Eta oge kuma situasi. Lamun aya sapeda nyalse di buruan batur, parabot goler-goler. Cenah hade di hareupeun imah. Hidup urang asa hampa, duit geus teu boga, babaturan oge teu boga. Urang kudu neangan babaturan anu narimakeun kaayaan urang. Naon maneh? Ayo ulin. Ayo amang Dun. Teuy urang mau ulin jeung maneh. Rame. Urang kudu berusaha ngarah boga babaturan, ngarah bisa mengisi kekosongan. Dun, ayo atuh Dun ulin Dun. Naon maneh atuh nih? Ayo atuh Dun ulin Dun. Ada urang mau ulin jeung maneh. Dun. Rasinggan. Gara, sini kau lawan aku. Jangan dulu Naruto, sama aku dulu. Chidori, iya. Apa-apaan kamu Gara? Gan, Dedun. Naruto ieu Gan. Naruto ieu mah Dun. Rasengan. Ieu mah Naruto karesep abi Gan. Dedun seneng Naruto. Seneng pisan. Ya atuh yang Dedun ieu. Asa Dedun jadi teman abingan. Nya tuh sok, da agan mah sahabat abi. Sok atuh. Nya. Abi seneng ka Naruto Rasengan. Nya Rasengan. Rasengan Ya abi we ieu si Gara sang si ieu Sasuke ieu abi. Ayeuna urang boga sahabat. Sahabat urang si Dedun. Walaupun si Dedun sok aneh-aneh, si Dedun tetap sahabat urang. Iya Dun, ini gimana Dun? Tah, dinya sok coba. Urang di dinya mah hayu. Hayu. Tah, di dia geura sok coba sok. Tah. Iya. Tadi tah. Tah. Tadi dinya loba geura sok. Aya usik Dun, aya usik Dun. Tah, iya usik tah. Kodok. Ah, ieu mah naon? Ieu sih mah. Ayo. Begitu. Nunggu sih mah. Ini tuh bisa apa? Ayeuna walaupun orang miskin, hari-hari orang penuh dengan kebahagiaan. Begitulah kisah hari-hari orang ayeuna. Naon maneh kan? Iya Dun, orang keur nyaritakeun kisah orang Dun. Oh, nyaritakeun kisah? Heeh. Dun, mana era jadi sahabat orangnya, jadi teman sejatinya. Atuh ayeuna mah sahabat. Aya, urang ulin. Iya kumaha Dun? Bukeun we atuh ieu mah cenah marandi heula. Hayu ulin ah. Kemana? Ayo. Urang ngalabago. Ayo.